Capeknya teh? Capek banget. Capek. Insya Allah coba. Getol teh ingat tuh. Aduh, Nah, atuh da teu aya andalkeuneun Pak. kayana kenen kenanya. Sa we. Ya, wayah meureun. Ah, Punya moal lirah saeta lagi mah. moalnya. Laun-laun ngeureuyeus gitu. Kan we. Anu teh ngadekan tangkal anu arageungna we kitu. Nu harageungna we heula gampil. Anu alisi tiasa diukina disemprot. Oh iya. Oh sok disemprotnya. Aya disemprot. Mun aya disemprot sok tanggal 2 kali teh. Oh, mohon sahabat. Biasana mah pamilu juga 2 acis mah dikulikeun. Kulikeun ya. Aya mah nuju aduh. Aya menuju sadayana nuju sesah acisnya. Engkon ari usum halodo mah bakat. Kemampuane Iya. punya lira dikeureuyeun. Tah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ade Vlog dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini saya masih di rumahnya Teh Heni, sahabat ya. Nah ini tuh Teh Heninya ya, lagi Teh Heni ya tuh lagi ngapain Teh? Halo Teh Heni. Halo juga. Duh, getol-getol teh inget bare. Iya, nuju ieu jukut meni hararieu tuh. Ku koren atuh. Utang ku bedog. Gaduh koren nanya tah. Sahabat Teh Heni tuh lagi ku koren katanya. Aduh, meni rajin gitu. Kulitkeun we atuh Teh kabeh teh. Ngoredna. Gaduh kang ulikeuna. Kami pada ngabantosan mah mangga. Siap lah dibantosan lah. Duh, meni tah teh kata teh nu kitu teh. Ubar saurna teh. Nya. Daun naon teh nu kitu teh? Duka tah. Pirang-pirang namun saurna teh. Ieu teh. Ubar eta teh. Nah, ini sahabat, ini tuh daun bisa dimakan, dilalap sahabatnya, ini pakai lalaban ya. Dan juga ini manfaatnya bisa dibuat obat-obatan sahabat. Tapi saya nggak tahu ini daun apa namanya ya, lupa ya sahabat. Pokoknya ini daun yang bisa dijadikan obat sahabat ya. Aduh, ternyata itu rajin sahabat ya. Memang udah balanya teh. Garung gitu. Sok kemana wae tuh menang menit di itu ada yang kene harus sampai tengah aya hujan jantan cepet jarara dia. Oh, jadi suburnya. Hujanan teh. Tuh daun yeuna daun takokakna marorontok. Eta sih. Eta malalap. Salabnya. Di ingunya teh eta mah. Dihaja dikebonkeun cenah tuh. Capek kedah ngaladewegan heula ah. Ngaladewegan teh. Mun. Emang biasa gitu ngalana? Nyata maksakeun we. Maksakeun. Allah biasa. Oh, sahabat. Katanya tuh Teh Heni mau ngaladewegan. Emang bisa teh ya teh bener? Teh. Bismillah. Bisa, bener bisa. Insyaallah bisa. Insyaallah sahabat tuh. Katanya Teh Heni kamu mau manjat pohon kelapa. Aduh. Kasihan sahabat ya. Biar saya yang naik itu Teh. Tuh sahabat. Waduh, bener-bener sahabat ya. Teh Heni tuh bisa manjat pohon kelapa sahabat. Masya Allah sahabat tuh ya. Aduh. Salut bener Teh. Waduh.
Waduh, Alhamdulillah. luar biasa. Pecah kapan oge, aduh muda kene Merak kene atuh saya. berenang iya akhirnya muncrat mancret Merak teuing murah kalampana eta. teuing mun aduh Aduh, sahabat. ah Mana bedogna? lah ini bedog Aduh, gagah sahabat ya. muncrat aduh habis akhirnya oke Aduh, ah kacau teh itu. kacau sedih Aduh, mantap itu mah. Mau minum kelapanya mana airnya nggak ada. capek-capek teh naik mantap lah Jadi ada isinya teh. dah Aduh, lumayan. Hmm. Sama capek gitu. sama puyeng Sama puyeng. Aturan minum air kelapanya tuh itu mah. ngadaan muncrat menang capek-capek Aduh, sahabat. Kelapanya terlalu muda itu. Sahabat, kali ini saya ngikutin keseharian teh ini ya, lagi bersih-bersih di belakang rumahnya ya. Ini sangat terbengkalai sekali ya, tidak terurus katanya. Nah, teh ini itu banyak apa kerjaan ya tehnya, jadi agak sedikit tidak terurusnya teh. aduh cogan gimana Awas teh, itu mah borang teh. Aduh, jadi beginilah sahabat ya, kalau namanya nggak punya laki iya lah tuh seperti ini iya benar teh. Jadi segala sesuatu itu harus dikerjakan sendiri ya teh. kerjakan sendiri Iya, sedangkan anak nggak ada pada jauh ya, nggak ada di rumah gitu. Oh, capeknya teh, capek banget capek. Insya Allah, coba. Ketol teh ingat tuh teh. Aduh,
atuh da teu aya andalkeuneun Pak. Kayana kenen-kenenya. Sawe. Nya, wayahna meureun Ah, punya sama lirah saetan lagi mah. moanya. Laun-laun ngeureuyeus gitu. Kan we Anu teh ngadekan sapadek. tangkal anu arageungna we gitu. Nu harageungna we heula gampil. Anu alin si tiasa diukina disemprot. Oh nya. Oh sok disemprot nya. Aya disemprot. Mun aya disemprot sok tanggal 2 kali teh. Oh, mohon sahabat ya. Biasana mah pamilu juga 2 acis mah dikulikeun. Kulikeun nya. Aya mah nuju aduh. Aya menuju sadayana nuju sesah acisnya. Ya. Mangkon ari usum halodo mah bakat. Kemampuane Iya. punya lira dikeureuy Tah gitu. Buat aya damel. Anjing tinggal sasapuna gitu. Nya ini geus pareot geus sabukeun terus kapoe. Terus kapoe diduruk gitu nya. Jelasna. Mungkin di ditu tuh caket batu. Oh nya. Kapalkeun ka ditu diduruk di ditu. Pamintos mah sadayana mah. Dituntut pengintannya. Tutup we. Oh itu ka dituna masih kene. Mun itu. Ieu mah namanya trensen arageunna paling di. Di tangga takokak mah entong teh entong Eta dibunuh. mah atuh. Ya eta mah. Tales henteu disisal eta mah. Eta mah kanggo lalagwe Eta pandawa. mah eta mah. Oh gitu. Ieu mah ieu we ngoredan cukut anu teu dieuna. Pami aya nu gaduheun domba mah da eta teh tah, pami rajin mah domba teh di itu. Di aritnya, di arit kadomakeun gitu. Kemarin aya kanang domba di dinya ka mana. Apaan dicana ka ditu? Kumang Bidin. Oh. Digotong. Oh kanangna teh. Kanangna teh dialihkeun ka ditu Kumang Bidin. Heeh, dalam Kenapa eta teh mah di domba? dieu minggu domba ata juput sok cara di wae. Kumaha tadi hari naikkan kalapa teh? Aduh, capek banget. Capeknya. Capek banget ieu tah kaki teh mun ikutan ngadegdeg. Iya. Mending Mubajir. hasilna deui mun teu ieu mah ieu mah Mubajirnya. menang hiji oge mana belah teu ka inung cain pokona mah sedih. Karunya nya. Atas we cin teh walah eutna. Tong cai kalapa. Yen teh berendu aya. Gagal abdi mah teu tiasa naik teh. Aduh ieu teh. Camplang aya oge pamaga teu tiasa naik nya. Aduh. Teu tiasa. Lehan ku istrinya. Teh tiasa. Naon atuh gunana atuh pamaga teu tiasa naik. Dia mah Naik kan beuteung di sananya. naikkan eta Naik we. beuteung doang. Parah. Aduh. Atuh elehan ku istri, istri oge tiasa naik. Dan hanya kalapana ngorak keneh teh nya. Ngorak keneh jadi we dipurageun teh pecah. Hari teh hari duegan mah kalapa mudanya sebenarnya. Hari teteh mah janda tua. Kolot kalapa ari teteh. Kolot kalapa. Beuki tua keladi. Tua keladi. Jadi kalau peribahasa mah. Bahasa tua keladi semakin tua semakin menjadi naon. Kalau kalapa mah semakin tua itu semakin lunyu gitu, lunyu ku minyak. Ai janda mah nya tua keladi. Tua keladi. Aduh sahabat ya, ini saya ngobrol-ngobrol sama Teh Eni lagi ya. Ternyata capek. Teh Eni ya sambil ngaso katanya. Jadi kasihan Teh Eni tuh nggak ada teman ngobrol gitu, habis kerja sendiri dikerjakan gitu. Teteh udah masak Teh? Belum ya? Belum makan. Masak mana sih udah, cuman makannya belum. Tuh, jadi lauknya apa hari ini? Menu makan? Ya paling goreng asin. Goreng asin. Ada kemarin beli sayur nangka. Sayur takokak gitu. Takokak kan kayak direbus. Tinggal goreng asin, bikin sambal udah deh. Iya, mantap ya. Oke. Di kampung makan teu kudu aneh, jeung beda ari makan mah daging lauk mah bosen, ari asin mah sama lalaban sambal teu bosen. Oh, nah gitu. Jadi setiap hari itu harus ada favorit mah lalap asin, sambalnya. Tama sami sareng abdi teh eta. Favorit teh. Enakan keneh nu kitu. Tah gitu. Teu mewah-mewah lah. Mewah-mewah, keur mada urang bajalmi sederhana. Sederhana di we, barang mampu ge. Oke, sahabat, beginilah keadaannya Teh Eni ini di rumahnya sehari-harinya begini sahabat ya. Kadang-kadang beliau ngambil sayuran dan kadang-kadang juga ke kebun ya tehnya. Kapan atuh Teh ke rumah Teh? Paling ntar lah kalau udah punya pegangan uang buat yang upah kerja sambil dibantuin. Ya. Oke Teh, kalau begitu mohon maaf ya waktunya udah diganggu sama saya.
karena ini udah duhur ya, udah adzan ya. Nah, oke sahabat, kali ini saya sampai di sini dulu ya videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.